Wilujeng para wargi anu dipihormat, kula Michael Nathanael sareng rencangan abdi Sari Widianti kalayan kabagjaan ageng tiasa ngadugikeun warta anu sae ti sakola urang SMA 1 Jatisari. Dina kesempatan ieu bade ngadugikeun informasi ngeunaan lomba kebersihan kelas anu parantos dikalaksanakeun dina kaping 20 Januari 2025. lomba ieu diayakeun kalayan tujuan anu mulia nyaeta pikeun ngarojatkeun kasadaran para siswa kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan diajar. Kagiatan ieu diilu ku sadaya kelas ti kelas 10 dugi ka kelas 12. Kalayan sumagot anu luar biasa, pangjurian dilakukeun langsung ku tim anu diwangku ku para guru sareng staf usaha. Kalayan kriteria pangjurian ngawengku karapihan, kreativitas dina ngahias, sareng kebersihan sakumna kelas. Hatur nuhun anu kersa ngalaksanakeun wawancara sareng abdi. Nami abdi Ajeng Puspitasari. Dina waktos ieu abdi bade ngalaksanakeun wawancara sareng Pak Burhanuddin anu minangka panitia kebersihan. Hapunten bilih aya kakirangan dina serta sareng obrolan ieu, mangga urang teraskeun. Apa tujuan utama dilaksanakannya lomba kebersihan kelas ini, Pak? Apa tujuan utamanya dilaksanakan lomba kebersihan kelas ini? Tujuan utama dilakukan lomba kebersihan adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa agar setiap saat bisa memperhatikan kebersihan di lingkungan sekolah. Siapa aja yang dapat mengikuti lomba kebersihan kelas ini aja, Pak? Yang dapat mengikuti lomba kebersihan di sekolah ini adalah setiap kelas, yaitu mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan di mana dilaksanakannya lomba kebersihan kelas ini, Pak? Lomba kebersihan itu dilaksanakan di setiap kelas. Nah, yang dinilai oleh tim penilai yang sudah dibentuk oleh pembina K7. Baik, Pak. Terima kasih.